Dinten ayeuna urang ulangan bahasa Sundanya. Atuh pa ngadadak pisan ulangan teh euy. Ih, panis diberenya kamari teh. Poho sugan. Alanya poho euy. Can ngapalkeun deui kumahanya. Pokona teu aya alesan tengiringan ulangan dinten ayeuna. Pan kamari teh ku Bapak terus dipasih terang kan di ieu non di WA. Gampang meureun lah tinggal ngiron ka si Cimin deket ieu gigireun. Pek eusian eta soal waktosna sajam nya. Tong ayeuna nariron, mun ayeuna niron ku Bapak panggil ka kantor. Min, nomor 345 naon? Jawabannya. Nomor 3A, nomor 45 acan. Eta Raka sareng Cimin nuju harewosan naon? Ke beres ulangan, timuan Bapak di kantornya. Alah kumaha ieu Min? Aduh kumaha? Teh nya gampang timuan gawe di kantor. Punten Pak, aya wartos naon abdi sareng Cimin dipanggil ka kantor. Sok ayeuna mah jujur tadi nuju ngaharewosan naon? Nuju niron. Taatan we nuju ngaharewosan naon? Henteu Pak, tadi teh nuju nambung. Mun Pak tadi teh Raka teh naroskeun jawaban soal ka abdi. Tuh Raka cek Bapak ge tong bohong ka Bapak. Mun Pak, punten. Naon Raka bisa niron gitu kasih Cimin? Di teh Pak kerwong teh kaboboan, teras kahilapan deui. Jadi teu apalna naon Pak. Makana pas dipasi terang info tepek langsung ngapalkeun bete hilap. Mun Pak siap hapunten ya Pak. Entos ke Bapak ayeuna dipasi karinganannya asal tong diulangi deui. Mun Pak siap atur nuhun.